Audio. Wilujeng enjing sandayana sampurasun. Pamirsa patepang deui sareng simkuring Depi Ratnawati dina acara Warta Karun. Lamun ngabahas ngeunaan jajanan milenial di Kalijati moal kantos saepna. Margi seueur pisan jajanan milenial di Kalijati nu metot didatangan. Tah salah sahiji jajanan milenial di Kalijati nu metot didatangan nyaeta nyoklat klasik. Anu lokasina aya di Jalan Sadayu. Salajengna bade dilejengkeun ku nu aya di lokasi. Ayeuna abdi parantos aya di tempat jajanana. Kanggo murang kali barudak milenial, ieu cocok pisan kanggo ngiringan Sabtu Minggu aja. Hayu urang mesen. Abdi wartawan wawan bade naroskeun ka teteh sareng akang milenial kumaha sih kedai nyoklat ieu? Kedai ieu teh nya asik, jadi bisa jadi tempat nongkrongan gitu. Jeung di hargana pas.